wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Parisa Oktavia Sumantri, wakil di kelas 8A. Badai macakeun sajak anu judulna Sajak Sunda Tandang. Sajak Sunda Tandang. Biasana Yayat Hendayana. Geura tabeuh goong maneh jaluk. Ngaduhan duru jeung sora goong nulian. Malar batur nyarahungeun hidep teh geuning teu pireu. Lain mangsana urang ngadedem PCS. Dina wanci kudu nyaring, lain wayah urang leah. Balap manderikeun maneh, majarkeun teh da lain eleh. Tong katalikung ku tukang, mangsa dicangcang ku tambang, beunang ngarara sorangan. Hese incah, hese lengkah, dicangred ku sarua ulah. Akon-akon adiluhung. Geura tabeuh goong maneh jaluk. Geus meujeuhna nepak dada. Baheula dicarek sote keur jaman silih eledan. Ayeuna mangsana tandang nu cicing wayahna nyisi. Puah geura teuneung, geura ludeung. Geura nyora sing pertentang. Anjeun mah lain bageunjit jaluk, tapi jangkrik siap tarung. Prung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.